Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes Alhamdulillah sim kuring parantos sareng Bapak Osid Bapak Osid ya. Bapak Osid ketua dia di ketua di Sepuh Babakan. Pohon Sepuh Babakan pangaten. Sim kuring bari kumaros ka haruskeun silsilah pangaten riwayat riwayata di suku Gunung Bubut. suku Gunung Bubut. Mohon biasa di luar apa sih? Tiasa Mohon muka hijina panginten ngaguar riwayat atau napi sajarah ngawitan diayakeunana anu sapertos kieu ieu adat budaya Sunda namun di dieu gitu alhamdulillah nyaeta urang dugina kana waktos tepang tahun tiasa disebatkeun ceuk urang Babakan teh mah senanaon ulang tahun pertanian. Terus Ta intina di dieu buaran anu tadi ieu acara teh nyaeta ngawitan gitu anu ngawitan satu acana urang rupina ayeuna teh upami teh hilapna tos dugi ka 5 generasi janten boh nyaranak gitu sangus tumpeng sagala rupina nu disebutkeun nasi gurih eta intina sanes munjung ka gunungna sanes muja ka sagarana sanes munjung ka tempatna ieu mah intina ngayakeun sasarengan ngadoa hasil tumarima syukur ka Allah Subhanahu wa taala di suku Gunung Bubut kieu parantos dikaluarkeun cai. Kapungkur mah palih dinya teh ngocor. di palih dinya Muhun tan nembe. Janten aya ka palih dituna teh nyaeta lumpur gitu jero. Dadinya sok diarango. Ta salajengna teh ayeuna mah ngocorna teh anu kakali palih kulonna nyaeta nu disebutkeun Kali Cikamuy atau napi solokan Cikamuy. Salajengna di tengah jalur Legok Kiara. Anu salajengna palih wetan nyaeta ka Bojongloa dugi ka Cikancung. Di dituna sadayana eta ngagabung deui janten saderek ngahiji jadi Muara Cikamuy lebet ka Citarum. Intina ngadongkapkan ka dieu teh intina sakali deui nerangkeun rasa syukur kumarima ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaluarkeun suku Gunung Bubut nyaeta caina. Intinya muga-muga sok sanaos ena usum hujan atau muga-muga naon musim halodo cing engal di lungsuran banyu anu banyu barokah kanggo sadayana manfaat gitunya. Intina pertanianana boh urang nu icagaleuna nu ngonfeksi segala cing aya dina ngamaju. Amin. Alhamdulillah keluarga sadayana panginten paparan di tokoh Parantos Rengse Bapak Osid Rosidin Rosidin Desa Al Barokah Laras panginten urang bae ke Semegering pada topik teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.